Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa maqalatul khamisatu jeung ari makalah kalima eta qalatos ngarusa Utsman radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina sayyiduna jalma mukmin jan bagi peryogi non ayakuna aya mukmin teh tamasyan anu lempang pisitati anwain tina genep pirang-pirang warna minal khaufi tina kasieun. Jadi pidaus Sayyidina Utsman si mukmin teh kudu lempang tina genep kasieun. Di dunia teh kudu ngabogaan dina hati kudu ngabogaan tertanam di dirina teh genep kasieun. Non wae eta genep kasieun teh. Dua hari selesai jena itu sitah. Eta aya hopasieun itu mukmin min kibalillahi ti ayeuna arah Allah. Kiblah Allah aya huda kana ayeuna sieun ngalap Allah. Atanapi nyokot Allah min huti itu mukmin al imana kana iman waqtan naz'i tina waktu dicabut nyawa. Kahiji seorang mukmin mah kudu sieun ku Allah, sok sieun Allah nyabut kaimanan nalika mau. Eta kudu sing pikasieun. Sabab pinalna kahirupan mah tina maut sakaratul maut. Pinalna mencarita pertandingan pan aya semifinal penyisihan semifinal final. Saat-saat anu menegangkan, saat-saat anu ayeuna menentukan. Lamun hirup maka hirupan pasker sakaratul maut dek dicabut nyawa finalna teh kagoda we ku setan dugikeun ka lesot kaimanan suul khotimah. Terus sebuahna teh sabalikna terus tetep aya kaimanan nauhikeun ka Allah komo bari jeung bisa maca syahadat mah husnul khotimah mata menentukeun akhirna. Tah urang kudu boga kasieun sok sieun engke urang maot teh dicabut ayeuna nyawa teh leungit kaimanan urang. Engke bahaya bakal suul khotimah cilaka ya. Tak cekna kitab dakoik mah eta teh pastina dicabut nyawa teh finalna si setan ngagoda manusia cabut nyawa. Aya nu mangrupakeun jadi guru urang keteh. Aya nu mangrupakeun si setan teh jadi inung urang, jadi kolat urang. Terkadang aya nu mangrupakeun para aulia. Jadi cek tina kitab dakoik teh jang sakarateun teh haus teh. Hausna eupan dicabut nyawa. Haus wah. Garing hayang minum. Tapi teu katempo urang hayang hausna teuing alam nu mana tah. Datang si setan hayang cenah nginum mawa cai gelas. Katempona teh pisigeureun teh. Sok cenah lamun hayang maneh dibere cai ku urang ieu tekadkeun Gusti Allah teh lain pangeran. Muhammad teh lain utusan Allah. Bohong tah. Tadi kitu-kitu supaya urang lesot kaimanan ku si setan teh. Anu mangrupakeun seorang syekh mungkin ayeuna jalma anu dipika cinta ku urang atanapi guru urang atanapi indung bapa urang kitu supaya coplok kaimanan. Amun jalma kuat kaimanan moal seperti loba riwayat ajengan keritalkeun la ilaha illallah kadon la aneh padahal Allah teh keur ngajawab si setan justru manehna mah geus iman mana aya riwayat ulama-ulama kitu henteu moal cenah urang mah moal asana teh moal nyakutukeun Allah malaikat Allah lain pangeran, Allah mah justru pangeran. Eta lamun terus-terusan cekna kitab dakoik jelma kuat digoda kitu setan bakal ngamuk tah dipapetkeun eta si gelas bari kabur
Keheul mun urang babetkeun dek we kagoda. Nah, jadi kudu ayeuna boga kasieun nalika dicabut nyawa. Bet sekelas saha teh an Bani Israel teh ulang Bani Israel teh Barsiso itu seorang wali luhur pangkatna ahli ibadah, tapi ketika ayeuna akhir ujungna mana teu pirangan ungeuk kasih setan lantaran ayeuna kitu kudu fitnah ku si setan antukna teu talian eueuh deui nu nyalametkeun datangna si setan lagi kasih si Barsiso mah geus lain setan biasa. Setan teh karungkul si setan saja nu bisa ngagoda kaimanan Barsiso. Wah nu sang sabab kuat pendirianna. Nya aya setan bodas ini setan teh teu hidup. Unik. Cina ku kaula. Eta si setan eta ngajadikeun hiji syekh, hiji ulama besar cek urang. Pas nalika rek sakarat, awak lamun maneh hayang ditulungan ku urang cina. Tepira cina ungeuk we cina ka urang. Kuung sakitu pira lagi kuung ku isarah kitu. Nah kelencang kaimananna. Sulh timah kan. Eta sekelas ahli ibadah, komo mun jiga urang lain ahli ibadah. Mata kudu boga kasieun sok sieun dicabut iman pas dicabut nyawa dina hati maot teu mawa kaimanan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah maot arajan kabeh teh lintang mawa ayeuna kaislaman eta mempertahankeun Islam. Ruya diriwayatkeun Annab Ibnu Mas'ud da'a bi hadza du'a sayyidina Ibnu Mas'ud eta da ngadua Ibnu Mas'ud bi hadza ke doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa iman la yanfaddu wa qurrata ainin la tanqati wa murafiqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Atak cenah Ibnu Mas'ud sok ngadoakeun eta ya Allah abi nyuhunkeun ka Gusti teh kaimanan anu ayeuna teu murtad, kanikmatan anu teu beak-beak, terus di pangberahmanah anu teu pegat-pegat, terus di selalu ayeuna bersama sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngarencangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di ayeuna surga khuldi panglanggengna pangluhur-luhurna surga selalu di lakeun kitu nyungkeun keimanan layar tadi anu teu murtad teu coplok. Masani jeung ari nomor kadua eta yaho pamin kibalil hapadoti eta si mumin teh sieun tina arah malaikat hapado ayal katibina tegasna malaikat ayeuna nu tukang nuliskeun kabeh li amal ibadi pikeun pirang-pirang amalan hamba. Ayat tubuh kana nuliskeun itu hafadho alaihi kaitu mukmin makana perkara tadihu anu wirang si mukmin bihi sabab ma yaumul kiamati di poe kiamah. Kaduana kudu boga kasieun mun tadi sieun ku Allah ieu sieun ku malaikat hafadho malaikat anu tukang nuliskeun amal. Sieuna sok sieun anu dituliskeun teh perkara anu matak jadi wirangna urang di poe kiamat nyata berupa maksiat dosa pas bohana teh urang ayeuna kitu migawe maksiat pan di ditu mah alam nyata alam kesaksian eueuh nyumput katempo ku sadayana. Ani Nabi SAW qala ti Kanjeng Nabi SAW ngadeuh ka Rasul puduhud dunya ahwan min puduhil akhirah. Ari kawoleh atau napi wirang dunia eta leuwih gampang tinimbang kawoleh akhirat. Wirang dunia mah paling beungeut ngeuseh mungkin sapoe dua poe teu panggih pati era. Tidak akhirat mah wah salaman dunia apa lu udah urang keluarga urang tetangga urang nempok kabeh ge mikiran teh lain ieu diri sorangan sok sieun teu salamet.
Rawahu at-Tabrani anil Fadli. Berarti gadis Syekh Tabrani ti ayeuna Syekh Fadl. Qala Munawi terus ngaru Syekh Munawi. Ai al-aru al-hasilu lin nafsi. Tegasna cela anu hasil pikeun diri min kasbil aib di dunya tina kabukana aib di dunya. Bikos ditanasuli minhu kalawan sejak ayeuna kitu kaluar minhu ti itu aib eta ahwanu min kitmani leuwih ringan tinimbang nyumputkeun aib ila yaumil kiamat hatta yunsaro sehingga digelar eta aib wa yustaharo jeung di masyhurkeun bil mauqif di ayeuna mauqif tempat cicing inta geus beres sekolah Munawi cenah kitu tah. Jadi cela aib anu aya di diri urang kabuka cenah di dunia teh engke di akhirat gitu. Tak paribasana maningkeun ya kabuka di dunia aib daripada di akhirat dina hati maningkeun diberesan heula di dunia samemeh oke ayeuna terbongkar di akhirat mata kanjong tegas dina hukum teh kitu. Amun mah andai kata Fatimah maling nyandak nu lain hakna deuk teu kaula abdi hati nya ada di akhirat mah leuwih wirang matak maning bereskeun we meh ke di akhirat teu. Jadi gampang dunia akhirat mah leuwih ayeuna katir. Walidak lantaran itu ahwan lama waqa badu sahabah kala waktu tumiba sabadu sahabah bizina oh iya ya di dieu gini tina zina waropa sareng uninga itu badu sahabah adalah hadis kana hadis aqra ngaku badu sahabah bidalika kana zina lahu ka kanjeng Muhammad sallallahu mata para sahabat uninga kana hadis langsung abis Gusti kanjeng ayeuna katos dina liyahaddahu supaya ngahad kanjeng Nabi ka badu sahabat supaya dihad dihukum walam yadi sareng tengah jabal itu badu sahabat anil ikrar tina pengakuana ma ta'ridihi sarta ayeuna jadi kesampirna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu lahu ka itu sahabat dirujui kalawan ngajabal ikrar li ilmihi kulantaran ulunnya badu sahabat biana padihatal kanan saestuna wirangna badu sahabat di dunya bi qomatil had kalawan di adegeun had eta ahwan leuwih ringan min padatil akhirah. Gusti kanjeng cenah abi kantos jina cenah lain jina meureun ente mah cenah ruga praga henteu cenah kanjeng abi mah padang bener we nya diputuskeun had meh kitu sahabat teh sieun di akhirat mah leuwih berat. Wasalisu jeung ari nomor katilu eta aya hopa min kibali setan sieun si mukmin teh ti ayeuna belah setan naon ayub kila ngabatalkeun setan amalau sholihah kana amalna itu si mukmin anu soleh katiluna kudu boga kasieun sok sieun amal urang teh dibatalkeun ku setan antukna hanas urang capek beleke eueuh ganjaranana mun tina amal dibarengan ku ujub ku ria ku takabur mun sedekah barengan nyeri hanas sedekah baruhana eueuh eta setan eta tukang goda kitu warobi jeung ari nomor 4 teh aya hopa sieun si mukmin min kibali malakil maut ayeuna jihad belah malakal maut aya hudahu kana ngalap malakal maut ka mukmin aya pidu tegasna nyabut malakal maut roh mukmin halaqonihi dina tingkahna mukmin teh eta pigop latin anillahi taala goplah kayaan goplah ti Allah taala bagdatan bari kaget pajatan tegasna kaget min gari taqaddumi sababil maut kalawan tanpa dibeulaan ku sababna kaopatna kasieun teh nyaeta ti segi ayeuna kitu malakul maut sok sieun malakul maut nyabut roh urang teh kekayaan poho lalai teu inget ka cabut kayaan urang maot pujah teh
teu geuring heula teu naon heula kerkayaan urang ayeuna goplah ka Allah mungkin keur ulin mungkin keur naon we ngobrol cabut teh tah eta kudu boga sieun kitu pan bisa-bisa suul khotimah gitu dicabut kerkayaan kau malah mau maksiat mah gitu. Wal homisu jeung ari nomor kali manehta ya pasieun mukmin min kibali dunya ti belah dunya emat aya tegasna banda dunya wa zinatiha jeung perhiasan dunya ayat taro kana nipu dunya ayat anna tegasna ayeuna anteng itu si mukmin bihaku dunya wa tusgiluhu nungkulkeun dunya ka mukmin anil akhirah jauh ti akhirat wa yansa poho mukmin ahwalaha kana pakeuh akhirat. Terus di tina segi dunya cenah barang-barang dunya harta dunya perhiasan dunya kudu boga kasieun sok sieun hirup teh katipu ku dunya sibuk ngurus dunya kuetkeun ka ayeuna poho akhirat poho ibadah poho kana ayeuna teh bakal aya pakeuh akhirat kudu boga kasieun kitu cenah. Pasari sunu mari mereka genep neta ya khopasin mu'min min kibalil ahlil iyal ti ayeuna belahna ahli keluarga wa hum ari ahlul iyal teh eta man jalma yamunuhum anu ngabiayaan man kaitu ahli ayastagila kana nyibukeun itu si man bihim kalawan ahli payusgilunahu nyubukeun ahli kaitu mukmin ka mukmin andikilah tina dikir ka Allah wa antaati jeung tina taat terakhir kudu boga kasieun ti keluarga sieun goba sok sieun keluarga teh jadi hahalang tina ibadah ka Allah tina dikir ka Allah tina taat ka Allah disibukkeun ngurus-ngurus anak ngurus-ngurus keluarga kuat ka ayeuna poho ibadah wana teh tah kudu boga kasieun eta genep kasieun anu kudu aya di diri urang ketika urang boga eta genep kasieun diterapkeun tina kahirupan sesuai implementasina bari dibuktikan secara ayeuna syariat bakal salah da eta nu matak nyilakakeun urang di akhirat teh eta nu bieu wa maqala bisa Fatihah.